Rengganis anu memang awas panon awas celi teu loba tanya deui. Sakilat pisan awakna langsung luncat mapag bahaya pati nu datang ti luar. Trang, sora bedog ponok Rengganis ditakiskeun gancang pisan. Eta jarum sumpit mencat tuluy nancep jero kana tihang saung. Crak, tihang kai teh nepi ka ngageter atuh kaum dangu. Sarta tina uras kaina mimiti keluar haseup pipis sarta bau hanyir. Tanda yen eta jarum teh mawa peurah anu kacida bahayana. Aki, jaga Kang Aryana, aya nu nyerang ti luar. Ceuk Rengganis bari sakilat gajleng luncat keluar jendela saung. Aki raksa sanajan geus kolot sarta ciga nu kurang tenaga tetela simpenan kekuatan masih kena hebat. Nenyo kaayaan kitu getih kajawarana kahudang deui. Suku kencana katenyo nincak palupuh. Brak, leungeun katuhna langsung malangkeun iteukna di hareupeun dada Raden Aryana nu keur ngahegak reuwas. Sing tenang Raden, salilaki masih kene ngarenghap. Pangeusih saung moal menang aya nu nandangan tatu deui. Ceuk Aki raksa sorana berat tur pinuh ku wibawa. Sedangkeun di luar saung harita teh halimun peuting beuki kandel. Rengganis katanya nangtung panceg di tengah buruan. Sukuna bengkung masang kuda-kuda maung sangyang. Panona nu seukeut mapai ungarungkun jeung dahan tangkal kiara anu poek. Ser ser, aya sora jukut garing katincak ti arah kaler. Saha maraneh? Ulah sok boga adat ciga ajag. Wani ngintip ti balik poek, tapi henteu wani nemongkeun. Ceuk Rengganis. Sedangkeun tina balik kanalna halimun harita teh kadenge sora seuri leutik nu matap muringkak bulu punuk. Eta sora ciga nu pinah-pinah tempat. Sakapeung ti kenca, sakapeung ti katuhu. Sabot kitu ujug-ujug cep sora seuri teh leungit. Rengganis rek ngudag, tapi leungeun Aki raksa geus nyekel tak-takna ti tukang. Tetela Aki raksa geus aya di gigireuna tanpa kanyahoan lengkahna. Ulah diudag gelis. Ceuk Aki raksa bari ngagidegeun sirahna. Maranehna ngan ukur mere tanda. Musuh mangges apal yen manuk nu diteang teh aya di jero kurung urang. Hayu urang asup. Bisi Raden Aryana di jero aya nu mere bahaya deui. Harita teh sanggeus kayan dirasa aman, Rengganis jeung Aki raksa arasup deui ka jero saung. Palupuh kai di sadalalaunan. Krek krek, marengan lengkah maranehna. Raden Aryana nyoba hudang nyarande kana bilik awi bari leungeunna nyekel tak-takna nu masih keneh peurih. Rengganis katanya kek diuk digigireun Raden Aryana. Tuluy nyokot deui lawan kompres pikeun mersihan tatu Aryana. Srek srek, sora lawan baseuh nempel kana kulit. Atuh sanajan leungeunna keur ngurus tatu Aryana, pikiran Rengganis sebenarnya mah masih kene nganyit kana omongan Aki raksa nu tadi. Hatena gegaramet, aya kabingung anu kacida gedena. Rengganis lelaunan malik neuteup ka Aki raksa nu keur diuk gigireun hau. Aki, hapunten kuring, bade tumaros.
Ceuk Rengganis sorana lalaunan tur semuk ngegeter. Aya perkara anu ngajantenkeun hate kuring heran teh tadi. Eta ngeunaan kekecapan Aki pas nyobedog hulu ajag ieu. Aki raksa katenyo cicing. Panuna neuteup hau nu ngabebela lalaunan. Perkara naon Nyai? Tadi Aki nyebatkeun yen bedog teh pinuh ku getih baraya. Aki baheula, nah bet nyebut baraya Ki. Kapan Bapak kuring teh jawara sancang bodas. Upami Aki memang Aki kanung kuring, sakuduna Aki nyebat Bapak kuring teh salaku anak Aki, lain baraya. Saestuna saha Bapak kuring sarta saha Aki sabenerna? Kuring teh lain incu kanung Aki. Ceuk Rengganis. Tetela pertanyaan eta langsung meulah simpena peuting. Raden Aryana anu keur nyarane oge milu nahan napas. Manehna ge hayang nyaho kana carita sabenerna. Aki raksa katenyo ngarengap panjang pisan. Anjeunna nu bako tuluy netep Rengganis ku sorot panon nu pinuh ku kasedih jeung kanyeri mangsa katukang. Nyai, waktuna memang geus datang, pikeun bener-bener wakca balaka geulis. Ceuk Aki raksa sorana berat tur dumeling. Nyai, saestuna Bapa hidup nu katelah jawara sancang bodas teh lain anak kandung Aki. Bapa hidup teh nyaeta lanceuk sabraina Aki sadulur atawa baraya leutik Aki dina saturunan. Rengganis ngajenghok lawon dina leungeunna ampir murag. Jadi Aki teh sanes Aki kandung kuring? Leres Nyai. Aki raksa ungeuk lalaunan. Baheula nalika paguron sancang bodas diburak-barik ku gorombolan ajag hideung, Bapa hidup tiwas demi ngajaga kitab Maung Sang Hyang. Harita teh hidup masih kene orok beureum. Aki nu salamet dina eta perang campuh langsung mawa kabur hidup ka ieu leuweung Sang Hyang. Sangkan aman tina udagan Wirayuda. Aki nitah hidup nyebat Aki teh sangkan musuh teu apal yen sesa-sesa turunan sancang bodas teh masih hirup. Aki geus nganggap hidup jiga incu kanung sorangan Nyai. Ngadenge Rusiah anu salila ulasan taun ieu disumputkeun, Cipanon Rengganis mimiti ngalemereh mapai pipina. Hatena campur aduk antara sedih jeung rasa hormat anu kacida gedena ka Aki raksa anu geus rela sabar ngurus manehna di tengah leuweung geledegan.